akar butuh sanajan kuno salah. Sanajan batu salah akar kurang teu butuh. Kalau mana butuhna jadi eundeung supaya hirup kurang bener lantaran aya contoh jelema anu salah. Mata nu salah tong sok loba disalahkeun da urang can bisa nemongkeun benerna. Weh. Arahnya. Dan halus ke politik rakyat. Politik rakyat polos teh si eta. Sing teh bu sanu dipilih Anies Baswedan. Nah, hayang jika Jakarta, hari ibu cicing di mana? Pangaubang. Sing teh bu hari ibu nunggu dia hayang sa Prabowo. Nah, karunya maksudnya tilu kali eleh wae. Politik rakyat. Sing teh bu nunggu dia hayang sa abdi mah Ganjar Pranowo. Nah, dewasa jeung koloteun. Naon cirina? Huisan kabeh. Rakyat. Maka elit politik tong sok kahipnotis pamikiran rakyat mah polos anu tanpa burger jeung dulurna. Benar ya. Termasuk ustaz tong sok loba mangaruhan di bidang politik atuh. Ono aya nanya ka jemaah dalausan tenang kumaha atuh. Keunda takdir mah lain ayana curug ibu, takdir lain aya dina ketentuan kuring, sing narima kana takdir nu Anies wayahna nampak Prabowo, nu Ganjar ge wayahna nampak, geus takdir. Moal bisa Indonesia dipajukeun hanya segelintir orang. Lagi geuning kita geus ngayakeun teks proklamasi teh. Kristen, Hindu, Buddha, cetusnya undang-undang bahwa di Indonesia diperbolehkan agama nepi ka 5. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, jeung Protestan. Silahkan. Tong sok garelut ngaganggu agama batu. Biar we urang Indonesia teh ibarat hiji imah, sakapeung sok misah kamar. Kamar Islam digawe ku Islam. Kamar batur keun antep tong diganggu, ulah sok luha-luha ka kamar batur, bisi purumuy mitoha. Termasuk na agama Islam, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, silahkan. Nu NU ku gaya NU na, nu Persis ku gaya Persis na, Muhammadiyah ku cara Muhammadiyah na, lakukeun ku masing-masing. Tong sok silih ganggu batur eueur ibadah kabeh bisi urang anu acan. Well. Pokona ceramah kieu mah meunang kabeh ku umut-umut. 90% mayoritas orang NU di urang pinter metodologis tadi Islam, metode pikeun Islam pinter. Teu akur jeung urang Arab. Di Arab ngomong adan langsung komat. Nya meujeut jam 5 geus kabalan di masjid. Coba di urang ngomong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, bangun eta, diridan eta, ngadoa eta, balik si eta, pukul lu geus si eta keneh. Mata orang NU nyiptakeun metodologi pupujian alias nadoma. Aki-aki umat muslim umat hayu urang berjahales eueuh mik masjid geuning nu butut teh prepet geuning salat subuh aya ret setengah genep maghrib. alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Tuntun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap liwat di luhur mikanyaah kajal majujur sarta nyarek suruh takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor muncur malam ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun di guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu teu pageuh nyepal sunnah ka para kulawargana nu ancep-ancep istiqomah imanna terunggul ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan saduleh ku kapanasan
urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti Murtehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajianna. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Camat, anu kusim kuring dipihormat aparatur negara nu aya di wewengkon wilayah ieu, ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, hari ibu bapak pangaosan neangan naon? Tapi si pincu cek ibu pengawasan neangan ilmu, gerakannya kapaajengan anu caket al ilmu nur, hari ilmu teh cahaya. Mau jadi pertanyaan geus kaoncoran acan urang pe ilmu urang jawab ku sararea acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hare es wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir yatim diarantep wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi naha ku era politik kamari beda pilihan burger wae. Berarti lamun gitu boro-boro mencoran batur ilmu urang teh mencoran awak sorangan ge can teu bisa. Lamun lain Allah nulungan ibu, lain lamun Allah nulungan kuring, urang kabeh kagolongkeun jelema cilaka. Jelema pinter ngerasa pinterna, boga jabatan ngerasa akang aingna, sehingga wayahna leungit Allah datang siksana, maka kesaeutik jabatan luhur siksaanana gede. Jijing tong kaseuri. Nah, sabab pertanyaan anak lain nanya saha urang hareupeun ibu. Lamun pertanyaan anak saha kuring hareupeun ibu pasti jawabanana ustadna gerhana. Bahwa kahareupeun Allah nah bener eta teh ustad wallahu a'lam. Bisa jadi hareupeun Allah mah teuing ustad teuing ustad ya. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Bahwa kahareupeun Allah dua pejabat, dua bangsa. Nah, geuning anyar dilanjut di penjara berarti garong. Maka hirup hareupeun jelema mah teu kudu so ieu teuing hayang disajung hayang dipuji sing baraleg atuh maca alhamdulillah cenah carita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi naha ku pinter asa aing pang pinterna ku bisa asa aing pang bisana ku hate asa aing pang hadena di mana alhamdulillah Pak cenah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti urang mah teu boga hak disanjung dipuja-puja maka geura eureun muji jelema teh ngewah da puji mah milik Allah taala biasa we atuh yeuh kuring baju biasa celana biasa ngomong ge kuring ngomong biasa sabab sadar yen kuring manusia biasa lain manusia luar biasa nah bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun pinter ge dipinterkeun maka jelema pinter datang sombong justru nu bakal cilaka teh jelema pinter ku sombongna geus leungit rahmat Allahna dan nu ngaran hirup mah azwaj papasangan moal disebut pinter lamun eueuh nu bodoh moal disebut beunghar mun eueuh nu miskin moal disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Maka hakikat ngaran hirup teh perlu bersyukur lamun pinter geura bersyukur onsoran jelema bodoh lamun beunghar geura bersyukur geura nulung nu butuh nalang nu susah jelema anu sangsara lamun jadi pejabat wayahna kudu eling jeung sadar kana beuteung-beuteung rakyat ari ada kesyukuran ari moangan maka jelema pinter teh ukur disebut batur tong buka kang teuing hirup tah hakikatna mah disebut pinter lantaran aya nu bodoh. Maka jelema pinter geura oncoran jelema bodoh tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek jeung ngahina jelema bodoh deuk ngaledek ngahina teu kudu masantren luhur teu kudu sakola luhur jelema belet ge bisa ngaledek batu mahur cicing disebut beunghar lantaran ayana nu miskin maka jelema beunghar dititah bersyukur ku kabeungharanana geura bere tuh si miskin ayeuna urang mapag Ramadan ibu bunga Ramadan can datang baju modus dipikira coba si miskin mikiran bias 400.000 sakarung geus leuneng kana sirahna
maka lamun ibu bener di dia aya nu beunghar sok arudunan 30.000 mah entong nganalkeun kades tong nganalkeun sama teh urang teh rakyat anu hayang nyieun kahadean deui ka rakyat tuh beres si miskin beres si yatim sabulan campreng si eta puasa teu mikiran kana usaha ieu kabungah apal ka batu. Lamun begitu-gitu acan naon hartina dalil zakat naon hartina dalil sedekah lamun ulah aplikasi dina kahirupan weh terus sakitu jigana ya geus ngalartieun beda umur penguta teuing ngarti teuing dono tuh Bandungan hirup si miskin nu miskin mah lamun aya nu maot cepat pacul panggeulana nyieun kuburan. Si miskin mah aya pasaran teu eueung digotong ku si miskin tahlil 100 poin si miskin tara eureun. Patak lamun aya nu hadir di dieu jelema beunghar mung akur jeung miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira. Aya pasaran kana kubur ku sorangan taboeh geramun bae sorangan eueuh nu tahlil umeuh-umeuhan sorangan. Matak hakikat di rumah ukur disebut batur tong kabita teuing kumaha nyebut batur. Lamun hakikatna ye nana gerhana viral keur kuring mah dianggap kabul teu hayang-hayang teuing viral. Cek Allah isu kudu eureun la haula Gusti mangga asal anjeun anu ngeureunkeun 1000 jelema ngeureunkeun kana viralna kuring moal aya nu mampu lamun kuring dipilih ku Allah kudu viral Pak. Matak jelema nu ngeureunkeun sarua jeung sik-sik meulik sulit ati goreng kucus belang baya. Goreng hate nu kitu patut. Aral anjir. Hakikat ngaran hirup mah kitu. Maka geus jadi jelema beunghar teh geura nulungan jelema miskin, ngarah beungharna netep barokah dunia barokah akhirat. Lain jelema beunghar tong ngomongkeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun geulang ka jelema nu eueuh, naha mapanas batur dititah ku saha kigituan teh. Make kongkorong leumpang dongko Upah pingau di dia nepi ka dieu, lembang jian digibri hayeungeus. Ane rucit teuing. Mental teh leungit alhamdulillah. Maka alhamdulillah di mana atuh Pak? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nu kudu dipuja jeung dipuji mah Allah lain manusia. Dalam ibu muji kuring lain kuring anu puji, tapi sebenarnya ibu teu apal hina anak kuring. Ibarat ibu kasalaki nyebut jujur karek 2 bulan. Karek 2 bulan, alhamdulillah cara itu jujur tiap karep tungguan 2 tahun jujur dongeng ke debul datang. Papa jelema, kuring jelema, ngaran jelema sarua. Bener salah pada boga, alus goreng pada boga, daek kedul pada boga, nu daek tong asa aing pang daekna, nu bisa asa aing ulah asa aing pang bisana. Ingat kudu sadar urang bisa teh karek ayeuna saha baheula jelema boloon. Bener lur. Sadeo. Para pejabat nu di luhur usaha dijadikeun ku rakyat. Terus geus jadi teh tong ngejar dogoena kursi turun atuh ka rakyat teh. Kudu apa butuh rakyat, kudu apa kesusah rakyat, kudu nyaho pangabutuh rakyat, lain eta nu diarep-arep ku rakyat. Asli gitu Pak. Nah, eureun rakyat tong nyoblos moal jadi RT acan. Termasuk ustad sekalipun tong so ieu teuing. Nah, leungit jamaah, nah ustad teu ngomong jeung temo. Maka ustad teh sebenarnya lain nu kudu dihargaan ustadna, justru ustad nu kudu ngahargaan jamaahna. Maka si ibu geus bosen rek balik-balik. Ibu rek ngawang kongko. Nah, da ibu leungit kabeh kuring lain naon. Maka nu kudu dihargaan teh lain gerhana, lain ieu ye jamaah. Capek lumse ripuh tunuh datang ka dieu undangan ti Bapak Camat geus mupingkeun na gerhana berarti kuring nu kudu ngahargaan ibu teh lain ibu ka kuring bener ya nah ustad sakadar disebut batur ustad kiai ajengan ulama kudu sadar karena tugas warasatul anbiya pewarisna para nabi teh ustad ajengan kiai jeung santri. Maka lamun kuring disebut ustad rada nolak, nah warisan Nabi teu kapigawe. Nabi bager geuning urang mah pedit. Nabi tahajud unggal peuting geuning urang mah sabulan ge henteu. Nabi salatna tepat waktu geuning urang mah kabeurangan wae. Nu kitu al mukarram teh bro. Sing saladar kana hate.
dah hakikat amal mah lain nu nantukeun batur nu leuwih nyaho kagoreng patutan diri iwal ti diri sorangan. Bener. Kuring disebut al-mukarram bapak ustad nana gerhana buat muring tak bulu-bulu maknya al-mukarram salat subuh kaberangan. Era disebut batur teh era mata geus urang mah manusia biasa lain manusia luar biasa. Nabi al-mukarram, Umar bin Khattab al-mukarram, Ali bin Abi Thalib al-mukarram, para ulama terdahulu al-mukarram. Palebah mana amalna lain sesebutanana. Bandungan Kangjeng Nabi beak harta dipakai nulungan miskin, beak harta dipakai nulungan yatim. Bumi Nabi 5 kagenep sagajelengeun lamun buka kulem ngagaralang tina tapak korma, amal nage nepi ka korma. Tapi kurban Nabi 60 onta dina sataun. Kuring nu cek batur al-mukarram, kurban hiji sapi bari begung kutujuhan. Atau ditumpahkan dina cukang siratal mustaqim teh kutujuhan rumah ngieung. Maka kuring nolak, kuring mah manusia biasa, ngomong biasa. Bisa Ustaz ku Arab, bisa lah. Nah atuh teu ceramah ku Arab, ibu jangan abdi lieur. Bisa ku Inggris, bisa lah dan sekolah. In the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh ibu? Kalau ibu urang ge meunang apapun di subuh tadi. Yang teu bisa dibalikan deui. Mata kerag-kerag hirup manusia sama ajwad bener salah pada boga alus goreng pada boga daek kedul ge pada boga sok aya jelema nu daek samur-umur eueuh lur mata geus daek kenapa kada asa aing pang daekna kartu urang aya di batur ulah nepi ka pedah urang daek ti masjid atuh kumaha cing kitu heuh ayeuna baheula mah gapleh jeung aing mata tong coba-coba urang geus daek ngomongkeun jelema kedul hakikatna mah urang ge pernah ngalaman kedul. Ayeuna ibu di jilbab, tong pede teuing ku jilbab ieu. Kuring teu wani nyebut soleh ibu ku jilbab ieu. Jilbab ieu meunang maroli. Aya hargaan handapna malas 1000 luhurna 45. Bahkan aya jilbab di partai politik nu di alun-alun. Jilbab ieu mah murah aya hargaan handapna malas 1000 luhurna 45. Tong ngarasa seueur geus soleh ku di jilbab ieu. Sabab Islam boga 4 rupa syariat, tarekat, hakikat, marifat. Al-Quran boga 4 lapat makna matan maknawi awak ibu boga 4 haneuh cai angin seuneuh dunya ge ku Allah boga 4 kidul kaler kulon wetan nyaan naon atuh ieu jilbab teh ieu teh jilbab syariat Al-Quran surat Al-Ahzab dititah ibu di jilbab ngan hampura kudu make jeung hakikat jilbab artina munian sirah nah kamunian jeung eusina sirah. Jadi itu saeutik jilbab badak pokolotot ka salaki. Jilbab gede bundak dendek kana gosip. Jilbab guyupuk teu kaur batur nyen kasalahan bibir urang ngomongkeun ka goreng batutan batur. Di mana eta jilbabna? Engko bapak-bapak ngangret ka ibu lobok tah. Bener Pak. Malahan urang-urang hadir di dieu teh jujur kurang jeung kurang, lemah jeung lemah. Mau dibaca subhanallah maha suci Gusti Allah tapi nah batur nyen gedong nyeri sirah mau dibaca subhanallah maha suci Gusti Allah batur meuli mobil panas hate mau dibaca subhanallah batur meuli sawah ratuh angen mau dibaca subhanallah batur maju tengerah diri di mana eta subhanallah makana subhanallah tengko cek lapan subhanallah maknana maha suci Allah matana eusikeun kana awak bersihkan lalu hate kakara nyekruk jelema dibersih kana hatena jadi cicing dina angka kakosongan teu boga naon-naon bapak boga dibogakeun ibu alus dialuskeun kuring bisa dibisakeun saha nu mampu saha nu mere saha nu mamampukeun Allah taala mata jelema bisa entong coba-coba ngarasa bisa leungit Allahna datang sombongna cilaka kumaha bisana weh cicing da ceramah ieu mah ngomean hate mata kabeh ge kajebrot aduh teuing diulang deui syukur henteu kajeun bebas henteu boga cita-cita hayang beunghar tina ceramah henteu dibayar syukur henteu sabodo asli Pak cobaan di situ percaya Bapak Camat aya nang uleum kuring hek teu ngamplop ka kuring kira-kira engke bulan hareup uleum deui datang deui moal kuring ieu teh keur ngomongkeun bersih hate sudona anger keneh aduh aing palingan batur teu kabitaeun ku pengajian urang da teu nyurak
banyak. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Mana maha sucian Allah teh mana hayang nempo mana maha suci. Mana maha suci Allah teh? Ayat terbukti dengan diri asa batur nyeri gedong nyeri sirang, batur meuli mobil ratup angan, batur meuli motor rumah sakit, atuh batur nyieun pilak nada pae sia tadi ditu. Cari kanan diomongkeun adalah mana atuh subhanallah teh mah. Lapatna maknana matana maknawina lapat makna arti matan pesi maknawi amalna. Tah urang teh jujur karek bisa nyebut subhanallah can katempo ku batur bersih hatena. Kudu sadar kabeh teh. Nutup pangaosan ka dieu sebenarnya bisa jadi ayeuna keur ibadah. Nu hadir di dieu can tangguh. Nah, anu teu hadir ka dieu mah keur nyangu keur masak. Salakina sumping bapana apunten emak teu ngaos naha apan teu acan gaduhi di Cicaroge berarti patuh ka salaki. Bapak urang tuang we sesorangan da mah teu acan da tegul barang dahar ibadah. Ayeuna ibu datang ka dieu hiji nempo kuring, dua ngupingkeun kuring, katilu isuk bisa jadi gujrut ngomongkeun kuring. Teu jadi eta. Maka ngaran ibadah mulai ngagugulung cangkang aya eusi tina eta cangkang. Allahu Akbar, Allahu Maha Agung berarti aku ya kalau teu Maha Agung berarti kasombongan tong dikukut tapi naha Allahu Akbar dibaca sombong sok dipiara. Da jelema sombong mah salat lagi sok lila lamun loba batur mun keur sorangan alihlah soe. Gerayu urang kode hate urang sabenerna. Saha urang teh saha urang. Nah batur geus pas ka urang nyebut ulama, nah batur geus pas ka urang nyebut ustad, ceuk hate kuring ieu mah kuring acan. Otak wayahna we kuring baju biasa, calana biasa, ngomong biasa. Malahan nyarita biasa we heuh Sunda. Ai bapak camat ada orang akademik jeung pemerintah wajar lamun bahasa Indonesia, ai kuring mah manusia biasa. Ai urang mah di kampung Jijing luhur gunung ada di kuda pas mung ke bahasa Sunda. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Urumoy akinak di kota cucu kakek dicari-cari gok di dieu ame kitu kan. Benar ya. Bapak kosong kuring kosong. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu hampura ngadenge wujud kieu bentuk kieu jirim kieu hate malang bakal eah-eahan gerak tanya kana hate masing-masing lantaran diri ngarasa pinter diri ngarasa bisa diri ngarasa mampu akhirna kadatangan batur deh ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung nitah urang lain usia matak lakon si tauhid adalah kosongna hate. Bener. Beunghar dibeungharkeun kosong. Lamun bener ge bapak boga kabeungharan geuning itu gedong sigrong mobil mewah sawah lenggah. Geuning tungtung hirup masarua jeung nu sangsara. Gedong sigrong tungtung hirup nyerang kedong. Sawah lenggah dikubur mah di sawah batur bari eta ge wakaf. Baju warna-warni tungtung hirup mah boy warna bodas. Naon nu ngabedakeun? Bener ya. Matak gerak bejakeun ka jelema nu beunghar sombong gerak tobat. Tuntung hirup masarua maka tulah coba-coba ngaremehkeun jelema nu sangsara 10.000 nu sangsara nyumbang 5.000 setengah harta geus dikorbankeun nu beunghar boga 100 juta sanggup teu mere 50 juta mere 1 juta hareupeun ibu gede gede 1 juta tapi hareupeun Allah leutik lantaran keluar tina angka 100 juta gede keneh 5.000 lantaran keluar tina angka 10.000 well Bapak, nah kosong hati. Jelema nu kosong hati, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan. Urumoy hayang bakal direret eta hayang, guru eta hayang. Kalau mana urang guru-guru ka hayang, naon anu teu manfaat di hayang. Buluna ditentukan bolas warna bodas, Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional nganterkeun harumna olahraga Indonesia. Kagebugan bulu hayang. Dagingna sumber gizi.
Naukna bener na sayang bapak teu boga rokok cokot nu hayam jual ka warung kalempung kudu 2 batangan ti kotokna loba jelema jadi haji kajualan ti kotok hayam mana eta hayam teu manfaat bawa ka awak bapak bawa ka awak kuring barokahna umur kumere manfaat ka batur geus sabaraha urang jelema anu kaaslaman jeung kaasaan manfaatna urang ka batur well eta bayangna ka hayam teh punten gitu pun guru bawa deui doma teh guru urang kalau bapana urang kudu guru ka doma lapar kencarkeun paling nyokot Pak daun samput coba jelema dilek-lek pagerna diduduk sampuna dihakan betina digaros jeung daun-daunna bener Pak anjing guru urang tak boleh maka anjing punten si tepun guru eta ka anjing cek tatangga teh rada gialo Ustaz nah cintinya butuh gialo manya guru ka anjing kali-kali mau urang kudu guru ka anjing kalau bah mana sang najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau pakai tangan tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur dengan paantal awak padeukeun hate rujak saumur umur cai mana pun bisa nyesel kana anyerian batur kajen pangkat ustad sekalipun nganyerikeun hate batur teu mayan lurah tabassumu kabil wajhika sodako seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako wajar lamun ibu nempo amis budi someah daredeh genah basa ngeunah carita inilah sosok tabassumu kabil wajhika bener yang menepi kok ayo dalil muruluh tabassumu kabil wajhika teu mampu menghargaan batur di mana dalilna datang ke gening aduh dadak dikitu pun so pisan sedih ya udah asli nasaha urang teh nasaha urang matak di bawana entong nanya dunia lah bawana mawa akhirat saha urang di akhirat jaga saha Nabi Muhammad bapak tawado mana bukti katawadoan surga geus dibikeun di dunia diinformasikeun Muhammad surga mana meureun dipilih ku anjeun tapi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe sedekah tapi kabea heueuh nya salat tepat waktu maca Quran lekat ibadah haben-habenan padahal geus dijamin di surga aya teu malaikat datang ka bapak yen bapak geus rek asup surga ka mana meuni tapi nah tahajud mumul duha henteu sedekah jarang baca Quran boro-boro eleh keneh ku bebungok HP rag-rag berarti darajat urang lain tawadu nu katempo tapi kasombongan nu katempo lur ampura ari heueuh atuh sadar kana awak manusia mah tempatna eta bener salah konsep Ustaz konsep bener keur ngeureuyeuh lain ahli bener keur ngeureuyeuh lain ngaran-ngaran keur ngeureuyeuh isi salah keur ngeureuyeuh sok salah minang kalau mana minang salahna ceramah teh lain di diungkul ka Subang ka Katapang ka Karawang ka Banten sama ka ditu tuh ka daerah Pandeglang ka Cirebon ceramah teh Pak lamun nerangkeun tahajud ka batur mah popolotot tahajud toong kaji mau ngomong tahajud hees ibu ngomong lamun nerangkeun sedekah bati era inamal sedekah talil fuqara sarodako yen sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngeuleum rezeki nu can aya tongkeung sangsara lantaran sedekah ibu isu kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan gerak tanya kuring ngomong sedekah boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah nu puguh mangga duduk ladang sedekah mana bukti beres ceramah teuing saha nu bakal ngundang engke kan biasana teu batur kitu dus ongkoh amplop ongkoh cingkeun naon teu batur kana mun di dieu teu kitu tapi kampung akur jeung batur cingkeun naon kita namina heuh cenah sedekah nanti Bapak Camat eudeuh ku kuring ditampa ari butuh bener teh Pak jadi lamun dina saat ieu disebut al-mukarram kuring nolak al-mukarramah lain nu dibere al-mukarramah nu mere jelema nu mere leuwih halus batan anu di heueuh lamun kuring disebut al-mukarram kan kuring anu dibere hakikatna al-mukarram tah Pak Camat Pak Kades
Bapak Ustadz Pak Kiai nu aya di dieu inilah Al Mukarram dan nu mere abdi malari atuh Ustadz hayang jadi Al Mukarram moal kopi keur bapak maka keur bapak di dieu artina jelema tong ngahargaan Ustadz nu jauh mah lain Al Mukarram lain Al Mukarram mah Ustadz nu deukeut ibu maot nu tahlil Ustadz nu deukeut ibu gering minta doa ti nu deukeut coba kuring ulung Pak Ustadz bulan di dieu anu maot hayang dipangtahlilkeun teu ngarayang deui ka jauh-jauh tapi urang rakyat geus kacuci otak yen Al Mukarram nu kudu diugum-ugum teh Ustadz nu jauh padahal mah Ustadz nu deukeut nu kudu disanjung aya teh mah Ustadz nu deukeut ngalendek anjir kuat keuleuh da cacing teh bu Ustadz na Ustadz kut we buat anak-anak we Ustadz we ieu kamera ada padahal Al Mukarram Ustadz setempat pak lain kuring lain tuh tadi tuh Bapak MUI Bapak Ustadz Bapak aja itu Al Mukarram lain ieu benernya tuh karek kalau bener jarang yang nerangkeun ge sapoe urang ge wungkul teu naon ngarang saladar kabeh Bapak bisa dipisahkeun ibu alus dialuskeun ibu daek didaekeun tong sombong atuh ku daek ieu mah da teuing nu dibaca alhamdulillah hari ibadah dijieun status deu tahajud dewe tahajud asar ieu ngabandunganna teh tuluy tatangga oh bani tahajud iya dong lucu beberapa pria datang sodako udah we dipoto jeung miskin bapak ge meureun ningal sejarah Umar bin Khattab lamun barang bere jam sabaraha jam 11 penting tadi itu naha ngarah urang nanya ke Umar ke rumah saya jadi jelema biasa lamun ditanya ka mana Umar deuk sodako batal cenah Ali sodako kuring ku diomongkeun ayeuna urang aduh tengah durang ereng-erengan awana mah santunan heula gimana alhamdulillah leungitnya Umar jam 11 penting genit-genit ka geus uring anya serang ka tiap lawang aya jelema keur ceurik ditanya kunaon ceurik abdi teu gaduh gandum acan sedengkeun budak jebleh wae abdi jelema sangsara nasaha pamimpinna si Umar bari Umar aya terus mieu Umar nangis daguan di dieunya kuring eudeuk nepungan Umar mun kurang aku tah Umar gitu ini ka kantorna bawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo ceuk sekdesna Umar kukuring cecing sekdes lain doraka maneh ieu rakyat kuring doraka berkuring karayan aja temen boga pamimpin kitu ngan moal aya moal aya lain zamana ayeuna geus jelema hate kitu eueuh anggar we ngarekokeun batur datang ka jelema eta tah gandum sok geura nyangu nasaha anjeun tong hayang nyaho sok we ngan kuring ngarasa berat nyurucut cai panona eta Umar curik di kantor hayang eureun kuring kumaha carana hayang eureun jadi pamimpin era rakyat kuring Umar bah bisi pacamat jeung Pak Kades rek nurutan Umar jung paling kuat dua poe lur elit kata bismillah aja celana tiap lawan mangul beas 60 kilo lempang 6 kilo cek sekcam teh ku abdi pacamat montong dorang kain mecakan 2 poe isuk digulukeun warga sakecamatan ieu bapak-bapak ibu-ibu eureun abdi jadi camat jadi cangkeng lur moal aya anu sanggup jadi pemimpin seperti Umar bin Khattab minimal atau mendekati ayahnya rakyat sakitu keur urang teu kudu jauh-jauh teuing amal jika Umar da urang lain sahabat Ustaz ieu sarua lur Nabi Muhammad di bahanan domba parantos ceramah di Taif di tengah jalan ayeuna meta jelema nu sangsara ya Rasul naon eta domba keur kami teu boga modal pisan ceuk Nabi heuko rezeki maneh milik kuring ayeuna bakal bebeunangan Pak
pegat di jalan kudu sangsara kira-kira dibikin moal halus ibu sudon tegas 2 kali galakang si karuas hate pegat di jalan kudu sangsara Pak Ustad di mana para ceramah di Bapak Camat kengeng ayah dibikin kira-kira guguring mah tapi kagak 3 kali tapi dah moal artinya Pak kuring lain hati nabi kuring lain hati sahabat kuring lain hati ulama kuring lain hati tabiin lain mata tong nyanyung kuring entong di siti kusuk kuring mah hati nana gerhana hati nana gerhana anu hati nana manusia biasa lain manusia nu luar biasa datang murah baju biasa ada digeger-geger ge mangsa udah kuma bapak dari metode ceramah mah loba gaya loba cara ini Indonesia anyar 45 kemerdekaan ladang dina perjuangan rakyat jeung TNI sehingga tanggal 16 Agustus tanggal 8 jeung tanggal genep kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu Jepang ingkah kan itu maka Presiden Soekarno diculik ku para pemuda Karengas Deklo Kabupaten Karawang dibawa deui tanggal pentingna tanggal 17 dibawa ka bumi Laksamana Maida turun nyeun tek proklamasi jam 10 tepatna poe Jumaah tanggal 17 di Jalan Pegangsaan Timur Presiden pernah nyarita proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Majemuk kan waktu cek umat Islam, Allahu Akbar, sujud syukur umat Islam. Cek orang Nasrani, puji Tuhan Yesus. Oh, cek orang Hindu Buddha, Om Santi Santi Om. Oh, orang Sunda, Abdi Santi si eta mah. Aur. Kusak itu, kocoran Indonesia. Moal mungkin merdeka ke orang Islam, moal mungkin merdeka hanya sebatas orang Nasrani, moal mungkin merdeka hanya sebatas orang Hindu, tapi ayeuna bineka tunggal ika dina kitab Suta Soma karangan emputan tular, sehingga Islam berjuang dengan Islamna, Kristen berjuang dengan Kristenna, Hindu Buddha berjuang dengan Hindu Buddhana. Indonesia milik kita bersama, itulah Indonesia. Batak masuk hareureuh yang agama batur. Ayo orang mana baru-baru jeung agama saya anu saya Islami kur keur wae. Lalau euy. Kamari ke geuning era politik nu amin, nu Anies asapang Aniesna. Nu Prabowo asapang Prabowona. Nu Ganjar asapang Ganjarna. Tong sok kitu. Prabowo terus jadi cenah cek KPU cenah. Kalau halan anu teu apal. Ngan pun TV unggul. Undang ke Bapak sok. Bapak Presiden, di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilankeun. Pasti jawaban Pak Presiden, sorry ya. Tanya Pak Ustad deket, Pak Ustad, aya nu maot pangtahlilkeun. Oke gas. Pak Ustad deket. Maka ngacek urang ya hirup, kudu dulur jeung kudu akur jeung dulur, tong lo Bapak saya jeung tatangga, bisi urang maot diarantep. Angger butuh sanajan kuno salah, sanajan butuh salah, angger kurang butuh. Kalau mana butuhna jadi eundeung supaya hirup kurang bener, lantaran aya contoh jelema anu salah, mata nu salah tong sok loba disalahkeun, da urang ican bisa nemongkeun benerna. Weh. Nya. Dan halus ke politik rakyat, politik rakyat polos teh si eta. Sing tebo sanu dipilih Anies Baswedan. Nah, hayang jika Jakarta, hari ibu cicing di mana? Pangaumban. Sing Bu, hari ibu nunggu dia hayang sa Prabowo. Nah, karunya maksudnya 3 kali eleh wae. Politik rakyat. Sing tebo nunggu dia hayang sa abdi mah Ganjar Pranowo. Nah, dewasa jeung koloteun. Naon cirina huisan kabeh. Rakyat.
maka elit politik tong sok hipnotis pamikiran rakyat polos anu tanpa burger jeung dulurna. Benar ya. Termasuk ustaz tong sok loba mengaruhan di bidang politik atuh. Ono aya nanya ka jemaah ustaz tenang kumaha atuh. Kehendak takdir mah lain ayana curug ibu, takdir lain aya dina ketentuan kuring, sing narima kana takdir nu Anies wayahna nampak Prabowo, nu Ganjar ge wayahna nampak, geus takdir. Moal bisa Indonesia dipajukeun hanya segelintir orang. Lagi geuning kita geus ngayakeun teks proklamasi teh. Kristen, Hindu, Buddha, cetusnya undang-undang bahwa di Indonesia diperbolehkan agama nepi ka 5. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, jeung Protestan. Silah. Tong sok garelut ngaganggu agama batu. Biar we nu urang Indonesia teh ibarat hiji imah, sakapeung sok misah kamar. Kamar Islam digawe ku Islam. Kamar batur keun antep tong diganggu, ulah sok luha-luha ka kamar batur, bisi kurumuy mitoha. Termasuk na agama Islam, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, silahkan. Nu NU ku gaya NU na, nu Persis ku gaya Persis na, Muhammadiyah ku cara Muhammadiyah na, lakukeun ku masing-masing. Tong sok silih ganggu batur eueur ibadah kade bisi urang anu acan. Well. Pokoknya ceramah kieu mah meunang kabeh ge umut-umut. 90% mayoritas orang NU di urang pinter, metodologis tadi Islam, metode pikeun Islam, pinter. Teu akur jeung urang Arab. Di Arab ngomong adan langsung komat. Nya meujeut jam 5 geus kawalan di masjid. Coba di urang ngomong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, bangun eta, diridan eta, ngadoa eta, balik si eta, pukul dulu geus si eta teh. Mata orang NU nyiptakeun metodologi pujian alias nadoma. Aki-aki umat muslimat hayu urang berjahales eueuh mik masjid geuning nu butuh teh prepet gini. Salat subuh aya ret setengah genep maghrib. Bandungan aya takbiran bisa dipercaya. Ini arah-arah kamarana budak moralnya. Lain ulah ku kolot ngan kolot terbatas sajam capek 2 jam capek budak ora atuh lapisna. Marah-marah reunang ladang takbiran ieu mah habeun we angkat kolot sampai ka subuh. Tung Idul Fitri henteu nah pingsan. Napas kono di arah bapak Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ke Indonesia Allah akbar la ilah. Napas kayak atau jadi anggapan nyambung etaha illallah. Inilah Indonesia Pak. Tong sok saban geureuh Indonesia. Wah mungkin bapak sarua jeung Arab moal bisa. Geuh jang cenah akang mah hayang jeung Arab sok kuring ditantang. Di Arab tarawih dipikiran 3 subuh, nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapeting tamat Arab. Cobaan di dieu. Tarawih dipikiran 3 subuh, geratean tahfidz Quran, lebih ke jam 3 kuring yakin karek 2 rakaat ge nu nyeri cangkeng, nu api-api nyeri beuteung. Anu karek iya karena wudu buat iya amin. Indonesia mau kuat isukna beres tarawih dakwah teh ke masjid. Kalau jijing rumah nyeri suku kalau ditanya mana tuh ke masjid deui imam disarekan udah gelok anjir imamna waktu pengertian pisan gitu. Di Arab imam kapake hafid Quran, di Indonesia sorry ye santan tu kapake hanya ku orang-orang tertentu. Orang itu tarawehan geus 2 poe lo jeger beri make tato tarik ada dan cerita tarawih teh cenah eueuh imam geuning ku aing cenah jeger imaman beri make tato
nu dibaca Al-Ikhlas habeur 23 rakaat lawas 11 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas aya eta ge rakaat kaopat Anas kan meureun poho ngareret heula ka tukang ka jamaah bios kuluh deui kumaha jadi tukang lajeng we salah nah ada beres tarawih buat pada menguji eta jeger hade cenah maneh imam teh ngarti cenah maneh jam 8 buat beres kieu artinya Indonesia bakal beda Pak lamun ngalarakeun budaya Arab ya urang mah budaya urang itu kudu riweuh nenengan budaya Arab kahar tersebut moal bisa ya kuring ceramah di Arab mah wala yang ngabodor ieu ceramah nah da jelema geus ngarti ya coba diurang lamun ustaz lempeng ceramah kesana naon pas ditanya ku salafi di mana bieu pengajian kumaha kitu we teh rame bener teh mah aya nu geuleuh kanu rame naon sengeulin ceramah ngabodor sok atuh kumaneh ka dieu sok naik sok kamu sok kitu kana tata cara batur teh da urang ge cantang tuh jadi NU silahkan ku cara NU na maca sholawat geus beda Tasik Banten Garut beda Pak mata kayu urang gaul geura di Tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad ayo abdi jadi seuri ya cingada di Bandung es lilin terus kan Garut jadi ayah alokan dan sumber sejarah mengatakan Garut Islamna ku budaya wayang mata ayah alok salatu hoho salamu hoho alatu haha rasulil haha olehnya ka Banten nada nakasar bahasa nakasar geradahar ka ustad jeung naon jeung daging kotok mangga kapan kotok di dia mah identik jeung ti kotok sedangkan di Banten kotok teh dagingna kamulan abdi wah si teh moal bisa barang dahar mah nyara kegaraban jeung ti kotok ai ternyata kotok teh aya atuh mah salawat deuleu kuring datang di tempat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambung ku jemaah Tasik beda, Garut beda, Banten beda, langsung pasti aku beda. Tetap mau dibaca mah sholawat kene sholawat. Hanya sebuah cara, apa kita kudu pasea? Amuran tersikeun eta sholawat karena hati ibu. Naon eusina eta raoseun geuning maca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Heukeun versi Bandung. Dari versi aki-aki di masjid tergantung versina tapi nu penting mah lain carana nu penting mah aya teu akhlak urang berdasar sholawatna mun Allah tahampura deui alus-alus teh ning ibu osok naon sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, raoseun? Raoseun. Indah kana hate? Indah. Balik ieu ibu bakal diuji. Salaki sare. Listrik nit-nitan, wadah kumaheun, seseueun ngawaleun, budak bijak, TV teu hurung, kompor pareum, aya keneh eta raoseun shalawat awak ibu. Mangap nyangakeun. Berarti eueuh sian. Nah, ieu ceramah awal karena saladar, saradaya karena teh sok ieu ting kupang bisa, ternyata dibawa ka anak amal mah berarti nol deui karaosnya. Lumayan well ibu-ibu korban TikTok tahlil bapak anu sok tahlil tadinya punten keun utara utara naon keun antep lamun aya nu maot bapak ngiring tahlil di urang carana tilu nu tungkul nu ngakideung nu muih nyata da ilmu teh Pak aya nu tungkul gini la ilaha illallah udang-udang gendah
Ayo ge nu tahlil bari ngagideun la ilaha illallah la ilaha illallah kalau mang stok bola nah teu tunggul tembok suruh kumaneh tunggul mah sare jadi mang di budak kideuk nah teu sare ayo ge ngomui illallah illallah sajam setengah lur tahlil teh mui illallah ada batu dahar sia teh batu dahar balik ka neraka golong ieu malam teh kieu aya abdi hariwang makana panitia tahlil gitu cinta asa curiga ka si eta disusul berkieu lawan sampai kunaon aku cuma tantrayang cinta kade kudu kuat isu khutbah Jumaah giliran akangnya siap doakeun sing catur kan Jumaah khatib ngautiban alus ceramah kan panuntungan aya kacoan bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah coba kita kuring tepung jeung Allah cinta kala-kala setelah cinta bener tepung jeung Allah ya Allah tadi Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah nah bebengok maneh karek pantar jadi ustaz ngomong tepung jeung Allah Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti cek Allah gerak tempo panon poe Musa serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo nyieunna Musa iya pada ahli wiridan juga tepung jeung Allah cinta kumaha bentukna nanya da kicak-kicak rek nu tungkul, rek nu ngagideun, rek nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah bersikeun kana awak la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya ngarizkian angin Allah la ilaha illallah teu aya ngawidian angin Allah la ilaha illallah teu aya nakdirkeun angin Allah jelema ku la ilaha illallah bakal narima kana kemajuan batur moal aya panas baranan ku harta batur kenyataannya ya benar ibu diledek, dihina, dicaci, dimaki balikan kana la ilaha illallah lamun tanpa izin ti Allah boro-boro panghina batur boro-boro pangledek batur kalakai gari murag tanpa izin ti Allah moal murag iya diledek, dihina, dicaci Allah ngijinan nah maka jeung diijinan artinya ibu dipilih Allah keur dipupus dosa ku panghina batur ibu dipilih Allah keur mupus dosa ku pangledek batur jadi lamun kurang dilidah dihina dicaci dimaki enjoy hirup gerak tempo buah buruk teu kudu euleuk-euleuk buah buruk teu kudu petik buah buruk memurag sorangan nu ngahina ibu nu ngaledek ibu tong dilawan ku si buruk sararea tungguan ku waktu eureun sorangan Bapak Islam teu ngajarkeun lawanan henteu saya sibuk orangnya teh lawanan wae kunaon bener asli Bapak iya Indonesia sehingga dibagi tugas bahwa zaman proklamasi teh ieu TNI ieu polisi ieu kiai sok gerak cicing dengan tugasna masing-masing mata TNI jeung polisi wowog-dawog awakna handaruan sorana naha supaya Indonesia dipika serap ku negara batu coba lamun TNI tetekel parah anjir wowog-dawog sorana handaruan mata tempo lambangna mau supaya merakap batu dikasih negara batu datang orang krakel mun ustad sanes ustad Muhammad lambang ustad malayin eta nyaahan asihan deueuhan otak ustad mah kudu lentong tadi entong hareureun lamun ustad dina rumah tangga umi tos nyangu teu acan abdi bios kurang puasa we ustad mah kudu lentong lamun polisi itu bisa lentong gerak nyamuk jawab dulu siap 86 oh mau TNI kudu pisan TNI waktu Tentara Nasional Indonesia maka kudu bener awakna handaruan sorana ngarasieun penjahat ya, coba jadi TNI capek mau saya penjahat maka mama adalah penjahat mah nyangakeun bapak polisi kalau mun polisi nembak penjahat ditewak capek dina upacara wae geus kategong persatuan dan kesatuan nah agama ge
NU Persis Muhammadiyah sok bersatu hayang nantukeun presiden teh enteng Pak. Lamun bersatu kunaon ayeuna urang aya nu teu hayang teu jadi urangna nu salah teu bisa bener. Geus ayeuna potong isi kulit karena beda pendapat, beda pemahaman ontong tantukeun jati diri urang sebenarnya Indonesia. TNI mah tugas lagi nyiapkeun kepada sang saka merah putih Orwo Rock TNI cobian kulwe kabayang lamun polisi bagian macam undang-undang lumpang lagi bayangkeun jeung Ustad nah di negeri ibu karakter bakal beda maka sok sini hargaan menjadi TNI dakwah bicara TNI na menjadi polisi dakwah bicara polisi na menjadi ustad dakwah bicara kaustadanana bener Pak tugasna macam undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Polisi Sobian Kiai Pak Camat Witi pada naon pakai ngawas unang-unang mana tergigian lah unang burung woy unang RT bagi mau proposal masjid pandu naon maksud kuring gerak cicing jelema dina potensi masing-masing tong sok pacorok pokon Pak Camat sok tuluykeun jadi camat lah Pak Kades tuluykeun jadi Pak Kades lah tentang boga cita-cita hayang jadi ustad lamun bisa mah ustad eta hayang jadi camat tentang abdi di tawaran ku Bupati Bandung ada cenah jadi Kades cinta moal nah teu kaharti jadi penceramah mah sajam 2 jam balik ka gemo coba jadi Kades sambutan sajam setengah eueuh ngaploman di hiji acan eueuh kata mending jadi ustad maka kurang kudu gugur mah tuh ka tukang sot acara ieu numpang capek-capekna tanya tukang sot mangul eta benerkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplit abang dihiras nu ripuh tukang sot saha nu untung tah bayaran gede kene ustad katimbang tukang sot bener kan aya panas tukang sot lamun panas di bareuman henteu adem we guguru tak tina kaliahan hati tukang sot nu capek anjeunna tapi buruhan nu gede ustadna cek tukang sot teh heuh anjeun panas urang ku si ustad lamun panas tukang sot sok lentukeun tukang sot ceramah abdi menerkeun mixer duana bakal hancur son ngabeldu ceramah butut mustami komplain di dieu maka jelema tong sirik tong abdi takut milik batur di si urang lain takdir dipaksakan maneh jadi Kades paling mau terus antep aranjeunana pemangku agama pemangku pemerintahan keun kurang bagian ngadoakeun Pak Kades Pak Camat dan Ramil jeung segala rupana sing sareha sing nyambung ta eta kewajiban urang gede-gede geuning nyerang wae jadi PM oh geuning bako-bako yeuh kamari jihad Palestina hayo Allahu Akbar Pak Jokowi izinan abdi ka Palestina ari abdi heureuy izin teh bisa nya kelan bedieu henteu deuk naon ka ditu rek ada repot batur jihad nu sabenerna jihad ngalawan nafsu sorangan lain jihad irit ka nagara batur diurang ge Pak loba keneh pameanan dina awak urang masing-masing weh bener rek naon ngarepotkeun negara kitu Israel sararangi atuh senjata na bola ke Belanda siadan ku bambu runcing ngarek aban mikir bambu runcing kurumuy Belanda ke jeres juga perlu dibom tolong undang-undang negara urang merdeka kunaon berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas
berkat rahmat Allah Pak lain ku bambu runcing lur kabun pemikiran bambu runcing bahwa kekuatan di Gusti Allah ayeuna cobaan lawan Belanda ku bambu runcing Allah amin hayang ngancurkeun kampung urang bangsa batur tinggal mencet tombol beludung Rusia boga leres yuk lawan ku bambu runcing iya tidak sekarang ukuranan panik maka lalakon kejernihan hati mah hese aduh Ustad Barareda sing jernih menyikapina aya Ustad menjika aagi lentong bahasa dan aagi mapan tugasna ge momean hate mata geuning nyari tanah teh saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala sama dengan berzikir hati ini akan tenang orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang zikir kurang tenang orang tidak berzikir jangan berharap bisa hidupnya tenang bagaimana Bapak dan Ibu setuju tidak nih doa Walhi Habibahar kan sabab nu disingarepan kamaksiatan mata karang nudur nu disingarepan kamaksiatan kuring mah di dieu teh kudu kitu-kitu amat nu disingarepan ge bala lagu kieu berarti boga porsi masih asli ya kalau Ustaz Effendi pakai lakon jaket kulit pakai topi keun eta teh ustad lain banar hayang oh kuring tiga ojek online sarua bapak ngomongkeun Islam, kuring ngomongkeun Islam, nu diudeng ngomongkeun Islam, nu di kopiah ngomongkeun Islam. Ari urang deuk neangan naon lamun lain agama Islam. Kadar eta beda metode heukeun bae we. Beda metode teu urusan. Mata bebaskeun hate supaya bisa narima kana alusna batu. Lamun jelema rungsing hate moal narima kana kehalusan batur seolah diri asa aing seolah diri asa bisa seolah diri asa pintar padahal pintar dipinterkeun bisa ge bisa terus kan jadi kana Ramadan mah acan bisa sarung arwih bisi loba cara jeung gaya metode di Indonesia mah hampura beda-beda terus tak metode teh wali songo aya wali songo teh wali salapan Sunan Gunung Jati Cirebon Sunan Giri salapan metode teh artinya salapan cara jadi orang moal aya nu sarupa abaran ibu guru tina perbedaan lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun geuning beda dihijikeun borosok budak aya yang sarua lalaki jeung lalaki hijikeun paling hijil anak kucing mata tong anti dengan perbedaan NU silahkan dengan NU-na, Persis silahkan dengan Persisna, Muhammadiyah silahkan dengan cara Muhammadiyah. Nu penting mah gawe na hareupeun Allah Ta'ala. Terus, masuk ke Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nu hese lain puasa apa? Nu hese mah takwa. Teu saeutik jelema salat leungit takwana, teu saeutik jelema zakat leungit takwana, teu saeutik jelema ibadah haji leungit takwana. Iki ibadah haji 75 juta, balik diri tu ngana saja di haji, tatangga poho teu ngomong haji, langsung belak cangkeng dina awak. Haji. Leungit takwana. Jalma nu sok salat kadang-kadang kurang salat tapi leungit takwana. Mana bukti asa aing pang salatna, wani ngarendahkeun batur anu teu salat, bari urang ngajarkeun salat teu bisa. Padahal Nabi Muhammad ngajarkeun heula tara pernah monis batur, urang ngajarkeun henteu tapi diponis geus. Bener ya. Leungit takwa. Mana bukti leungit takwa? Salatnya tungkul. Allahu Akbar tungkul kan. Geus tong loba nyarita usoli jeung teu usoli. Gawena atuh sinyaan. Allahu Akbar tungkul artina bawa salat kana 24 jam. Lamun jelema bener cicing dina katakwaan geus salat, bakal tungkul artina tawadhuh. Tapi nah ari keur salat tungkul bubar salat jadi dangah. Di mana Bang? Salat atuh cara maneh, kae nyebut cara manehna teu diomongkeun deui. Jadi bacaan salat sakitu alusna inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati atawa Allahumma ba'id baini atawa subhanaka
alus bacaan sholat tapi nah bubar sholat bibir nganyerikeun batur, bibir ngahianat batur, bibir nyiksa perasaan batur. Di mana bacaan sholat nu alus eueuh gambaran tidak kehidupan anu alus. Itu ibu keprok tidak ibu pisan gitu. Gening sholat aya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, aya dina belah dieu subhana rabbiyal azim, aya dina belah dieu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi, tah ieu nu galon. Pokoknya aya subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, ieu mah subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi, langsung sia. Keun nu dua mah subhana rabbiyal azim, tapi praktek hirupna. Bapak TNI, Bapak polisi pernah ke Jepang, lamun kurang Jepang aya nu ngaliwat. Kali kata garobae, hoi. Bahasa Jepang lur. Kali kata garobae, hoi. Naon eta Pak? Rengkuh ngahargaan batur, ngajen batur. Mata kurang lamun geus salat, hargaan batur, ajen batur, batur ngahargaan urang ketika urang ngahargaan batur, batur ngajen urang ketika urang ngajen batur, batur ngahormat urang ketika urang mampu ngahormat batur, paingan batur teu ngajen urang da urang teu bisa ngajenan batur. Kenah hari ceramah loba nu ngeukeun asli. Bapak-bapak. Kening sholat ya assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca, naon takwa, tatuhu simul kalusan, kenca simul kagorengan, anggar doa mah assalamualaikum. Kanu alus doakeun alus, nu goreng ge doakeun mah kudu alus. Heuh bisa. Salaki ibu beger, doakeun sing alus. Mun salaki beger teh ya Allah, saroge abdi nuju beger, dayahkeun manahna, lepengkeun niatna. Lamun anjeunna anu nuju ka poekan kurangna anak dua, ya Allah abdi mohon uihkeun deui ka cintana azim abdi balik ke salaki ulah dihoak tong disentak bisi kabur bapana teu acan tuang ku abdi bantu sayugikeun pilih bapak capek lung saya diputunuh bangga kasur bantu sayugi mama bapana itu bakal mikir Pak cacak-cacak dipang salingkuhkeun tapi pamajikan patuh jeung taat ka aing era aing langsung kita salaki nanggeut ka ibu mah hampura bapak geus salingkuh kumaha ceuk ibu kudu anger hate teh kudu anger assalamualaikum kade geus kagoda cucunik sia bakal deui teh batal deui makanya geus 80% berhasil eleh kudu 10% peda salaki ngaku paingan lalaki salingkuh tara ngaku da eta dina ngaku lagi mau dicakar itu badak mending we ngaku nyaho boga aneh ulah aya nu ungeuk ieu teh pertanyaan psikologis kejiwaan lamun bawa ungeuk berarti bapak sabab ieu ceramah teh makna hirup jadi kuring bisa nempo mana nu ngalakukeun mana nu teu asli lain dukun kan katempo we abdi curiga euy kana bulan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kenca artina nu alus doakeun alus nu goreng ge doakeun alus. Saha di antara urang nu hadir di dieu nu geus bisa kitu? Pak Kades. Demi Allah Pak Kades. Nah, baheula Pak Kades nyalon, nah kabeh rakyat nyoblos. Aya nu nyoblos aya nu teu, bener Pak? Ari Pak Kades ieu teh wilayah Pak Kades. Mana Kades ge eueuh. Ya wilayah Pak Kades saha Pak? Batu Jajar Timur. Bahasa Pak Kades Batu Jajar Timur nyalon, nah urang dia nyoblos kabeh ka Pak Kades henteu. Sirian Pak Kades. BLT contreng. Ulah dibikeun teu nyoblos. Tapi geuning Pak Kades teh kitu, inilah makna assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca, pamimpin nu alus nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ke rakyat kuring, bodoh, golongo, salah nu kagelo, anger kuring cek Kades nu kudu melaan maneh sanajan maneh teu nyoblos kuring. Inilah makna assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca. Palingan itu Pak Kades kedua dua kali. Agama apa sebenarnya geus nemungkeun psikologis kejiwaan. Bener. Jeung ararame ya. Baru tadi we jadi RW Kades. Cara rape. Maknya aya nu beunghar gedung sikrong mobil mewah sawalagan dina protes ka Kades. Kades,
teu kabagian BLT dulu ka era gedong nasi grong mobil mewah sawana lega kolong panjang gelang loba eta BLT teu kabagian protes ka kecamatan nu ngerakeun diri teu hirup kitu sing bersyukur lamun jelema geus beungar lain kudu butuh pamere batur mun bisa mamere ka batur lur lain butuh pamere teh pada geus edan sampai gelo cita kunaon hidup nyarekan batur batur meunang gerak ratus aing teu cita bayu gedong si grong mobil mewah sabaraha kokorong ya eta diletakan saluana si Ustaz mah penjilat jeung RW na kieu malah nyarekan cing BLT ke karunya jadi waktu itu mah ngakim dong bener berikan Facebook ke gandeng bahkan bang seorang itu aya kesalahan karena Facebook terus sadar mereka cicing di dia ngabibiran kasadunya kan era curah ingkah gitu-gituan terus sadar dia ibu kan dicarekan sebenarnya asli ya gak diberi bukan itu dicairkan kabar bawa mobil aduh mau mobil panggil deui abdi di bang situ kemana nyairkeun BLT ke naon besok tuh situ cair tuh berarti ieu jelema beunghar butuh BLT sangsara batina kalau benar-benar jadi jelema beunghar malah ini gitu kades hampura maknya maka bere gedong sigrong mobil mewah sama lega budak sarakola diraku maka bere hampura jang kades ieu meureun dipulangkeun ngan kopikeun ka sangsara inilah maka beunghar nu sajatina gandanya dikeprok eueuh deui eueuh tetap cara rapi bener ya atau di mana sifat merek kadang-kadang urang mah hayangna di merek wae sedangkan Ramadan teh keur nahan diri lain nahan lapar jeung dahaga wungkul budak pangur ge bisa nahan lapar nahan dahaga budak pangur tamat leuwih ti urang ibu mah sok mah geuning budak mah tamat dibebenyokeun ku baju alus pan ibu mah baju alus geus dibeli sorok alus tamat pada henteu ngararaku geuning nu 3 poe nu 7 poe geuning tara-tara ramah teh boga hutang geuning tahun kamari kan? Bari ayeuna geus Ramadan deui kira hari bayar. Oh atos lamun bae. Euy mun maca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artina nahan lapar jeung dahaga leutik teuing, babari teuing. Tapi setelah orang bisa nahan lapar dan dahaga, kita harus peduli terhadap orang yang lapar dan orang dahaga. Lain kudu nyarenkeun ka camat, lain kudu nyarenkeun ka kades, lain kudu nyarenkeun ka bupati, lain kudu nyarenkeun ka gubernur. Ieu nu hadir di dieu kuring yakin aya 500 jelema. Andai kata Bapak boga duit 1 juta, Allah menta 25. 1 juta keluarkan 25 25.000 tina 1 juta maka 25 nyalametkeun 875 ngan lamun 25 teu dikaluarkeun bakal jadi penyakit karena angka 875 didaharku anak-anakna baung didaharku pamajikan-pamajikanna haram dituang ku dirina jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa 10 tahun teu kaluar tina 1 juta 25 rumah sakit mana udah diasupan bapak bakal gering bakal ngaluarkeun angka 10 juta lantaran bohongan perintah Allah teu dipijolaya bener betul sok bisa arek di dia ya abdi mawa duit 5 juta 150.000 bilang sok ku abdi panggeulan bagikeun isukan sangsara sagedeng di Ramadan Salasa ibu genah-genah datang Ramadan terbuka aya bersaur aya nu sangsara mah nyurucut cai panonna hayang ngabungahkeun anak duit teu boga budak nempo batur buka manehna henteu batur jajan manehna henteu nyaralak cai panonna ngaran kolot hayang ngelaan ngaran anak lamun urang teu tanggung jawab kana perkara eta naon hartina Quran tentang zakat naon hartina Quran tentang sedekah ngan sakadar awak media mendingan beungeut ku saweui wungkul temen pokrok nya dikit udah nanya ada salah ada bayi haber ka kades karepotkeun ka camat karepotkeun urang mun ieu nu hadir aya rakyat anu miskin aya bisa di antara 2 tilu sok jamin ka ayeuna ieu keur sakarungan beas ta ieu bakalna ngan wayahna puasa sabulan itu bakal ketol puasana teu mikiran ekonomi jeung usahana sabulan campleng eureun tina usaha lantaran dijamin ku jelema nu baleung harna inilah makna poin pak teuing teuing moal pada kenyataan mah ukur bener peduli kanu lapar peduli kanu ngan urang bahagia jeung bungah datang Ramadan tapi ingat ulah waka bungah
Sholat bapak ditolak, zakat bapak ditolak, saum bapak ditolak, ibadah haji bapak ditolak. Sapanjang eta manusia boga tilu rupa dina dirina. Cicing, kabeh bakal sadar, lamun teu sadar hatena ketelas. Allah nolak sholatna, Allah nolak saumna, Allah nolak ibadah sakabehna. Sapanjang anak goreng patut ka inung bapana. Cicing, Allah nolak saumna, Allah nolak ibadahna. Sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Dua, cicing, bawa kabubar, cicing. Pakai junjung ngajak taralik, cicing. Nomor tilu, Allah nolak salatna, Allah nolak ibadahna. Sapanjang dulur goreng jeung dulurna. Mangga emutan mah. Allah nolak salat, Allah nolak zakat, Allah nolak saum. Nah, terjadilah saklaba harita tahajudna unggal penting, duhana unggal poe, ceramana pinter, maca Quran lengkap, tapi Allah nyiksa 3 tahun sakaratna. Kunaon? Aya dosa kanu jadi genungna. Saklaba tahajudna unggal penting, duhana unggal poe, maca Quran menang, nepi ka goreng patut ka kolot ku Allah disiksa di alam dunia kene. Bapak tahajud mumu, duhan teu, maca Quran boro-boro, ka kolot teu inget-inget leuwih ti anak buah salabah. Bener. Jadi bab mugi mah kabeh ketenggeut. Nah, saha ibu teh saha ibu? Hampura Pak, hampura ya. Tong kasihkeun lamun can ngarti. Ieu teh nu hadir di dieu teh, deuk polisi, deuk TNI, deuk camat, deuk ustad, deuk kieu. Barbegong Pak. Cicing heula. Kalau mana urang bedegong, ibu ngalaman umur 5 tahun, bapak ngalaman umur 7 tahun, saha urang ke usia 7 tahun jeung 6 tahun. Saha? Dititah ku kolot nyai pangmecetankeun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nyai pangmecetankeun suku emak carangkeun, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Bedegong Pak. Ayeuna ibu geus kolot, boga anak jang pangmecetankeun sirah, kumaha jawaban budak urang ka ibu ayeuna? Lembong. Janji Allah bener Pak. Dosa kanu ngaran ilung, dosa kanu ngaran jadi bapak, hampura boro-boro di akhirat hisabanana di dunia ku kami di kontana. Paingan orang teu dipilih ku Gusti Allah jadi camat, paingan orang teu dipilih jadi ustad, paingan ku Allah teu dipilih jadi jelema sukses. Nah, aya kolot jadi hate ku perbuatan urang. Mata hakikatna apa poe ayeuna ibu dandan aralus, ibu baju aralus, buah kolot masa potong teu kabedak. Ibu barang dahar areuna, buah kolot mah biasa kalung ge meunang ngeclok. Ibu ngeunah cicing di gedung sikrong, buah kolot manyakcakan ketena bolong eueuh nu menerkeun. Deuk usaha ieu bapak urang dihargaan lamun lain ku anak mah saperti urang. Paingan dosa nu paling badan adalah dosa anak anu jadi inung bapak. Bahaya baheula ibu hayang mere duit ka kolot tapi ibu keur eueuh duit. Ayeuna ibu geus boga duit tapi kolotna nu geus eueuh, geus rumpun padu rapul mah katurban tanu beureum ka jeung maceak parakan jagat ka jadi langit, ukur tutunggul anu mah jentul di ruang kubur. Deuk nepi ka iraha urang nyusahkeun kolot bari teu mampu jukumakeun hate kolot. Bener. Naon artina salat, zakat, saum jeung ibadah haji? Sabab Allah nolak ibadah eta sapanjang inung bapa nyeri hate ku kalakuan nu ngaran anak. Pada teman dosa sararea ulah mentang-mentang bapak teu boga dosa ka kolot. Aduh, tiba heula saha ibu keur umur 17 tahun, saha ibu keur 20 tahun, saha nu bobogohan dina poe keur lalaju calung teh saha. Bujung ustad nyaho. Saha pabaheula anu nolong tina jendela imaran anu dipeletok ku hancip teh saha. Ulah-ulah cicing, ulah-ulah. Bisi kabangi. Saha nu baheula dititah ku kolot tarang ngagugut, saha baheula nu dicari ku kolot ngadu ngabiur, saha. Jelema sukses nu sabenerna jelema nu patuh tumut kanu jadi inung bapana. Inung ridho dirina sangsara nu penting anakna beunghar, inung ridho dirina lapar nu penting anakna seubeut. Bahkan geus nikah sekalipun boga imah ceuk kolot nyai pengel bisi maneh wirang era di tempo batur sok mama deuk pindah we kalau meureun nyieu 4 meter persagi gedongna diseremkeun ka anak dirina ridho sangsara di lemurna sorangan. Bener. Malaikat sebenarnya di alam dunia lain Israil, lain Israfil, tapi malaikat di alam dunia adalah malaikat Allah nu diutus ke alam dunia hitung jeung bapak urang. Asli. Ayeuna ibu sono hayang nangkep kolot, ayeuna ibu sono hayang ngaragap kolot,
ayeuna sono ibu hayang ngirim kolot, ayeuna sono hayang nyumuh nalahunan kolot, ayeuna ibu sono hayang mencetan kolot, ayeuna ibu sono hayang ngagabruk kolot, hayang bercerita ka susah ka kolot, hayang ngomong ka bingung ka kolot, wayahna geus ruku padung rap kula mah katurban kana beureum demi Allah. Lamun ibu nepi ka dosa, salat nu mana nu bakal ditampa ku Allah, amal nu mana nu tarima ku Allah. Lamun indung nepi ka nyeri hate nepi ka maot lantaran ibu can meta nyeri meta hampura kana jadi indung bapana, juk salat tuluy-tuluyan cantang tu Allah nampana nyeri hate runtag hate kolotna. Oh. Si mama emang serius. Tapi man karaos ku bapak. Gerana-gerakeun pangkat ka handap, gerana-gerakeun anu ku batur di ugung-ugung ka handap, rag-rag hareupeun kolot rag-rag, pacamat di ugung-ugung ku rakyat, hareupeun kolot mah kade di papatahan ka pacamat teh kade jang. Maneh teh camat sing balik mimpin ceuk kolotna ka pacamat, artina pacamat teh dewasa tapi ku indung mah dianggap bolot. Bapak nu jadi MUI, bapak nu jadi ustad, bapak nu jadi kiai, lantang ceramah ka batur, hareupeun kolot hambura Pak didegung-degung kasirah adek maneh teh ustad. Mun ngomong teh kudu balik jeung kalakuan. Bener Pak? Kuring ge sarua Pak. Hareupeun batur kuring disanjung-sanjung. Aduh salat subuh kaberangan kolotna hoak. Geura salat jeung mereka mah depan sidik datang lagi jam 3 ngalawan ka kolot teh. Nya cideknya. Reup teh kadon sare deui setengah genep langsung didobrak ke kamar. Oh selain ustad salat subuh setengah genep luas kan disebut ustad. Cingret mah kita mau ustad atuh tatangan ngadengeun deuh atuh dicer ka batur jiga heueuh harus mangan kitu peta eta turun atuh jadi baeud Pak lamun mah tatangan ngomong dicekek ku aing. Tapi kuring kesanggup ka kolot nah sieun ku Allah ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil wali ridho Allah kumantung ridho inun bapak, murka Allah kumantung murkana inun bapak, keung ngaran anak kudu ngaran inun bapak demi Allah. Kata kalau di mana minta doa antara ka batur asli tara. Tara minta doa batur buah ridhoeun buah henteu betul jeung doa mah tuh dipenta. Da kumaha urangna urang alus batur ge ngadoakeun alus ai urang goreng na anggar dipenta alus goreng urang. Oh well. Sehingga ai maneh cenah rek ka mana pan sidik kamari teh karek balik ke ceramah ka mana? Pacamat sing teh mah ulem pacamat mana kamu itu tapi jaga oh salam bakos ka pacamat cenanya sing agut milik pacamat nya oh yang mana terus ceramah nya terus ceramah oh cenah syukur sing teh mah hoyong dikitu naon mah ku abdi mau nanya ka orang da ibu galamun ini di imah ku sok nanya ka hayang anak nyai hayang dikirim naon maneh kumaha bener Bu abdi kan tadi kitu sih mah hoyong dikitu naon mah ku abdi entong cenah entong nah sing mah jeung entong da balik bakal penting di nomor tutup alfamah tutup lamun geugeuh maneh hayang kirim ka kolot sadiberengan ku pacamat sadiberengan ku pacamat. Ai kamari cenah maneh mawaranginang di mana Kasih, ai Boronong Majalaya, ai Dodo Garut, ai Wajid Cililin, ari ayeuna Batu Jajar naon da kira-kira? Naon Batu? Oleh Batu. Oh jadi oleh bener Batu. Seueur gitu seueur. Seueur gitu walungan seueur. Atuh dadah harum lah meureun aya nu terkenal di Batu Jajar tuangan naon dah. Salah. Terus naon teh ibu karek sahiji. Dukung terus ibu sok. Eta karek dua salah dan dukung naon teh. Disita sok karek ibu sok. Dua teuing ya teuing dua teuing. Dua ieu dus gede-gede karek dua. Kata kuring wangsul karena jam 12 penting ting tarawih rek di mana abdi Pak. Pun biang ratu angeuna cinta kunaon mata kula meuh nungguan maneh can balik hariwang bari teh bulan puasa. Di mana maneh ti anu cenah jang ka 3 sare engke sahur bukakeun mobil kuring teh. Di mana cenah jar ka hiji. Batu Jajar. Nah cenah cirian. Cinta naon cirina? Ning kata kamari mana kita sih aya ciri ranginang dina dus. Nah ayeuna di Batu Jajar ciri. Dituding abdi teh kade maneh ngomong di ceramah dicarekan Pak. Kade maneh ngomong di ceramah tapi ngadon ngabur ngadon uling awas tinggal di kaulat sakon. Demi Allah mah abdi ceramah demi Allah. Wah
mun bener ge ceramah moal ciri atuh pada hampura panitia bayang kudu aya ciri lamun eueuh na tega abdi dicarekan ku kolot atau lamun kira-kira eueuh naon we lah bangsaan atuh kumaha di lamun kadese wah abewan ya ustaz mah eko lamun kadese mah hampura diolong bebeakan ari teh mere deuk kumaha terus dua salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina jadi lamun kira-kira kasindiran tuh pantung muka kene geus teu kuat nah perjuangan nu ngaran salaki ibu perjuangan nu ngaran suami ibu takat ambil semplak capek lungse ribu tuluh geus jadi duit saha nu menta ieu tah merekna atuh di ayeuna wayahna ibu Ramadan dak datang menta hampura ka kolot menta hampura kanu jadi indung menta hampura ka indung bapak menta hampura kanu jadi salaki wayahna bubar ti dieu teh nya wayah abung mun misalna jika dewa nu teu jadi aya nyaan da kaalusan salaki datang ti panyabaan sambut kalawang kanto geuning ayah sumpi sirah teh lentong atuh kahadap lain kieu wae geuning ayah parantos sumping nya mah capek ayah capek copot di suna pulas copot di suna eta lu atuh teh kasa ngoprot usapang mangga ayah calik heula copot sukuna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina entong pernah hidupkeun bau tarasi hai kana duit beuki copot cai anu tiis keun bae anu make gula dikeun ka salaki suruput jika nu amis mah deui cai teh berarti amis nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan ka salakina geus kitu suntangan aya geuli ka acan tepan tungtun ka caina geblus cenah mandi ibu siapkeun sajadahna siapkeun sarungna siapkeun kokona siapkeun kopeana kaluar salaki ieu sarung ieu koko ieu kopeah mangga bapana teh padula dekul salaki salat ibu geus ngajemeng cai panon nempo bongkokna salaki nempo capena salaki nempo daki dina tongong salaki ieu teh melaan aing cek ibu beres salat kulibeun ibu ka hareup nyuh nalahunan salaki hampura bapana capelu seribu geuning melaan di abdi hapunten ti luhur sosok rambut ti handap jeung gambal pak jujur ieu ceramah jerot teuing ditempotina kijeunna wah begitu kabeh kitu teh anggar we balik salaki menang duit teu talon eta mah aya loba bener teh pak bapak-bapak tapi ibu oge siap gituan kasalaki nu kumaha heula atuh ya bapak nu tengah diu salaki anu dititah ku nabi tanggung jawab kalau jadi pemajikan hayang geulis pek dangdanan hayang jongjon pek rasikuan hayang nurut pek contohan lamun bapak teu nyontohan ulah nyalahkeun pamajikan lamun teu nurut sama pamajikan butuh contoh figur tinu jadi salakina nah bapak teu keprok tadi bapak surat tadi dangdanan atuh hayang geulis dangdanan ieu mah lipstik wae geus dicokelan ku Billy produk lebih bagus tipis contoh mah geura nyangu tabeasna mah geura masak kapasageunana mah geura ibab ya sabuna mah di parfum tah parfumna eta di arep-arep ku ibu di salaki teh bener ibu ayo sare hayang jeung diseungit aya dimandian ku sabun ganung kumpul asa sare jeung bawa garut atuh lain salah ibu tuh salaki anu teu nyadiakeun pangabutuh ibu apa lebih tapi ibu oge deui di bare duit ku salaki teh pake dangdang ge keun batur cenah bari ibu duit di salaki pake dangdang ge keun beunah atuh kanyataan kauluman jiga ratu di imah jiga babu aya kamar jiga hantu sakala dipake beungeut pake bubur warna hideung badan make bonteng bibir make tomat warna sasare jeung jus atuh sing trawen sing saimbang kakara Allah narima salat ibu lamun ibu wani minta hampura ka jadi salaki surga ibu ternyata terdapat di salakina we hello terakhir begini
Bayang ini. Bisi bapak pernah hoak si sentakan dulur, bisi ibu pernah ngejadikan dulur, bayang sadar. Balik ke dia kajian dulur, temen tahan kurang mengadatangan. Lamun bener bapak saum hayang diterima. Allah boga janji kami mau ngahampura jelema, sami eta jelema dihampura ku papada jelema. Leres? Nyaan teh. Kabeh ge apal. Kata bayangna bubar tidak tepungan tetangga, kitu bisi maneh pernah nyeri hate ku sikap kurang ku omongan kurang, hampura sakedeung di Ramadan, hampuranya kurang pada bebaskeun kitu hate, kurang pada bereskeun hate. Ngarah Balumbang Timur, jalan gede sesapuan moal deureut jeung Maleukeut. Inilah makna saum nu bakal ditarima ku Allah. Wayahna bapak oge bisi ngahoak pamajikan, wayahna teh hampura, hese. Narek nepi ka maot cigituan. Teu hayang grup bupadu grup rumah paturban tadi grup teu hayang kudu minta hampura ka si eta deukeut di papae kitu. Tong sok kitu atuh HP teh. Teuing. Layangkeun HP. Mah kuring oge dalam dunia poe ieu. Salasa kan Ramadan teh salasa. Dulur urang aya nu di Muhammadiyah dinten Senin. Kami kita mah yang meureun ngarujukna ka Menteri Agamanya. Cek Menteri Agama meureun aya teh keur dan isbat yang mungkin ku salasa. Ya dulur urang di Muhammadiyah parantos aya teh. Patak abdi keur ngarokok, aya dulur di Muhammadiyah teu meunang sana ngarokok. Puasa maneh urang mah isuk. Jawa senang maneh mah beda aliran. Aliran naon sae maneh. Belum beraliran, itu beda. Sarua jeung bapak NU hayu, bapak Persis hayu, bapak Muhammadiyah hayu. Kan kalau puasa jeung milu ka negara, tadi mah warga negara. Kadang eta dulu urang hayang nepresna bae, teu nanang. Kan Allah Idul Fitri 2 kali. Dari Ustaz Gerhana tuh di mana? Ini ke NU, ke Persis, ke Muhammadiyah. Kene NU hargaan, nu Persis hargaan, nu Muhammadiyah ge hargaan dan nu hese mah silih hargaan. Kitu da Pak abdi mah prinsip teh. Geus bae urang mah cicing dina Islam teh bae. Jadi NU menjadi Persis pek bae. Bisi ibu berboga dosa kata tangga kabar aya wayahna bubar ti dieu ari hayang salat ditarima. Hampura kitu bener dieu cek si Ustaz Gerhana ngadengekeun ceramah mah teh ngadengekeun. Nah hiji kudu minta hampura ka ieu Bapak. Juga itu kuburan kolot gerak teang, aya kuburan batur di tareang di baresihan, aya kuburan kolot tutungulna di papoho deui. Anak-anak aon kitu petanya. Kumaha cenah kuburan indung urang deui poho. Sia teh mah jiga teken. Pada kolot dalam mengenai magaji aya nadran, baros teh Pak. Keun bae batur anu henteu mah keun bae tong diganggu. Ngan urang bae sebenarnya supaya ingat ieu kuburan kolot urang. Leres. Baheula keur abdi keur leutik ku kolot hayu cenah urang nadran kan ini. Jadi apa dia? Oh iya kuburan ini. Oh iya kuburan aki. Kata kuburan batur tara dibersihan atuh. Kuburan ini apa? Ya bae masih itu ge boga incu ataupun incu lah. Urang nepi ka pokok karena bahkan punten kontroversi Pak. Bahkan urang wajib minta barokah di kuburan. Cicing heula kamu teu ngarti bahaya. Wajib hukumna wajib minta barokah di kuburan. Kumaha carana? Datang ke kuburan indung, ngahulang di dinya. Baheula nalika aya indung masjid subur, baheula nalika aya indung budak yatim kapiara, baheula nalika aya indung jeung dulur akur, baheula keur aya indung lamun aya pangajian breung ka ditu breung ka dieu, balik di kuburan lakukeun pagawean indung anu geus eueuh ku ibu. Inilah makna barokah di kuburan indung. Kahartos lamun anu teu ngarti tingali sia sok ngomongkeun urang teh mah. Kalau gelo Ustaz mau jeung neangan barokah di kuburan teu ngartinya. Tapi paham sadaya paham? Neangan barokah di kuburan teh niron akhlak jelema nu geus dikubur. Andai kata Pak Kades maot datang ke kuburan anak, euy keur aya kades ieu mah nu miskin kabantu, nu yatim kabere, pengajian subur, masjid kabere, balik di ditu wayahna lakukeun naon perkara nu dilakukeun ku batur sapanjang eta alus barokah di kuburan. Kahartos? Karena jalan aya isu nyebutkeun jelema teu ngarti, bodoh teh leuwih ti bodoh. Lain ku bodoh, hate we malang. Nusan. Ayo ngidip deui atuh. Hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang geus mati.
nyasep ibu sorangan orang mah jeung pakades spesifik boga pagawean nu lain nyasep eta ibu naik ka dieu sorangan apuntennya gaya kuring ieu cara kuring ieu heukeun bae ka kuring ibu mah tong nurutan kuring nah komo Pak Ustad entong marobah bapak di kopiah teraskeun bapak di sarung teraskeun bapak di jas teraskeun entong nurutan abdi nah dieu ge geuning urang deuk asup kade ditolak punten cenah kamu kapal itu cenah mobilna kapal gitu cinta abdi ustad tong sok akuanan ka ditu malahan nanyakeun ke ditu cinta ibu bade ka mana aya nu ngabring tadi teh pangaosan cenah saya cenah kalem we da ustadna ge sok lelet ka urang oh cinta ibu ustadna sa nana gerhana ngulek kiranya tempo cenah kuncep nya cinta ibu nya jika lamun ayeuna paket ge erak sia teh mau balik panggeulang di situ karasikoan mbak jadi awak kuring entah sabab kuring dilatih ku guru maneh jelema biasa nutup kudu make baju luar biasa geus we biasa-biasa da urang mah manusia biasa jadi kuring dikieu teh ngabubu guru lain teu hayang di gudang gede lain teu hayang sorban badag lain teu hayang gamis kamsar lain teu hayang mah hayang asli ngan ceuk guru wayahna maneh jelema biasa make baju biasa well ya di bapak mana orang-orang luar biasa entong jika abdi kieu geus kolot tampang nama geus sok gaya teh onyo kolot pakai baju abdi aku ge abdi ge jigana geus kolot mah bade juga bapak hadirin kaum muslimin makna Ramadan teh lain sakadar nahan lapar jeung dahaga tapi kurang kudu peduli kanu lapar kanu dahaga anu sok leungit dina Ramadan takwana jelema nu takwa geura balik ka ilmu bapana geura balik ka salakina geura balik ka dulurna sabab makna takwa Allah narima perkara ibadah urang lamun ka ilmuna alus bapana alus ka dulurna alus ka salakina oge sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana parawan anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katedak luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sakuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang siletik silebaran sari tutup lawang si gotaka angkat pandangan nu katuhu 1 2 3 set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.